ningali kararas ngagantung jika neng anu nangtung pan gitu, ningali batu ngadungkuk jika neng anu ngaringkuk, dina pipi loba jerawatan sagede oskadon, sagede bodrek pikagaleun rodek bibina teh. Dipuji ku kabogona mah, aduh adinda di pipimu banyak intan mutiara. Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Edas ada selebeu kalau tuh lagi sarua niat teh dihanapna aya di tulisan teruntuk adinda di pila penantian. Waduh majarkeun teh di pila bah, padahal sisi gawin deket solokan di mana teh, dina naon upin ipin dina buku, dina naon, dina tas, dina mobilan aya tulisan betul etak dina lecing aya tulisan betul dipakai kok cek ngaramet nongeng cek lungarit edan sini nih betul peot. Sholat diliwat, pengajian taradaek, fardu diliwat, sunat dikantun, gawena saok kadua gaplok, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarorojok, liang orai niku cek salakina keur dangdan sineng teh meureun surprise sunggan teh dangdan setengah jam cari buka pantat teh udang sare kukulisikan waalaikumsalam boga salaki bedegog cek balik deui tong ningali cek tong nyalakeun batur boga salaki di beta token teu mere di beta janggas eueuh jang jajan budak lapur jang meuli deungeunna teu mere dina kopea gocap jang nyeun eupan di beta duit teu mere sia dina kopea jang jarum coklat jeung ABC plus. Allah aya kiai nyungkeun doa kunaon ece salaki bedegong aya salakina ajengan nyungkeun doa kunaon pamajikan cerewet ai pas doa geus dimikeun aqua beak sadus geus numpuk di mana teh sakarung eta aqua ai pamajikan angger cerewet ai salaki angger bedegong anak teu balik ngomong dina hatena teh balik anak kadang-kadang pan diomongkeun nyaan ajengan mah meuni eueuh tapakan duana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda tarik nu kadua madasieun disebut nu gelo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Widi Allah kersaning Allah abdi didampalkeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung Walahir Tongo. Jadi ieu teh warga masyarakat urang Walahir Tongo leres gitu. Urang Walahir Tongo bapak-bapak dararamang. Ibu-ibu sarehat. Calager. Barokah duit. Bungal nu tolab lolobana mangan balang sape hayo henteu boga duit teh jawabna teh tak kitu punten hadirin dinten ieu
sepuh-sepuh terutami ilmu mah cantang tumeunang ieu teh tolab teh kunaon sababna mohon komo deui poe ayeuna mah nu nyampaikeun ilmuna ge budak leutik can anjing jadi guru tapi barokah mah penting ayeuna teh dinten ieu geus pasti lungsur sabab judulna takdim judulna muludan judulna pangajian makanya punten bisi nu dicaritakeun ku mubalik teu kaharti nu diomongkeun ku ajengan eueuh bawaeun ngadu awe ka Gusti Allah sabab ini ka pengajian mah ti mimiti ngalengkah tepi ka balik deui dosa leutik ku Allah dihampura amin lamun dosa geus diampura doa ge diijabah makanya ngadoa keur ngaji balik ngaji teh mudah-mudahan beres muludan teh urang ulah ieu tongo nu hese duit sing babari duit edos kalau duit mah menit tarik euy nu jauh piduiteun dideukeutkeun ka ulah ieu tongo amin nu ti luhur dipurakeun nu ti handap dikaluarkeun nu aya sing dibarokahkeun amin ya robbal ya Allah ya Rabbal alamin. Tos singkat we moal make mukadimah ya pokona mah kanggo mukadimah itba we ka al mukarrom nu tadi parantos nyarios di payun aya nu moal diitbakeun ranggeyan doa kali hormat nu kaiji kanggo qasimus sa'a pembagi waktu penata acara doakeun kumantenna ku Allah diberkahkeun amin. Doa nu kadua keur sahibul fadilah alimin ulama juama kiai santri wabil khusus para ajengan para sesepuh nu aya di masjid Al Nurul Ikhlas Masjid Al Ikhlas nu sepuh nu anom nu lebet acara nu teu lebet acara wabil khusus para qori internasional guru-guru urang sadaya sadayana nu hadir dinten ieu alladzi lam yurkan ismuhu bi ta'dim nafa'anallahu wa iyyakum bitulli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum amin ziyadakumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa nu katilu kur sahibul adalah aparatul pemerintah bin adal wilayah ilal a'lal wilayah di luhur tepi kahana wabil khusus Pemdes Werasari nukusim kuring dipi hormat perwakilanana kuwu jarwo lurah jeung saboroyotan mugi-mugi ku Allah diberkahkeun amin. Sahibul wasilah panitia penyelenggara nu ngayakeun acara takdim maulid dina dinten ieu luar biasa acarana gede acarana badag qori satilu-tilu bari mubalikna jauh di Cianjur Selatan. Alhamdulillah kulantaran acarana leubeut qorina seueur anu ngalebetan acarana luar biasa uing kebagian naik jam 11 geus tadi hayang geura naik karepna mah ieu teh jam 8 keneh ngan piraku kos nu gelo can dipanggil geus naik anjir ka mana bade euy bangga bila cek di DJ doakeun bantena bari teras ka Garut sing sehat sing paus yuswa tiasa tepang deui sareng urang di amin. Nya antena ka dieu nya anak barokah kanggo urang sadayana amin ya robbal alamin. Hayang tadi uing teh naik teh eceul lamun kudu dicaritakeun mati jam 8 keneh das monggo da sema uing mah pira ku nyeleudeg sorangan kos nu kelo ai sema mah abdaib kal mayit panjiga mayit ditadiuk-diuk heula kita ngopi-ngopi heula ayeuna naik nya ngan wayahna aya naikna beurang teuing mah da naik jam 11 berarti ngeusana jam edos jam 2 emang kurang golek sekitar 2 jam jam 12 nya tong siang teuing siap bu geus tong lila teuing lah leuwih saeutik setengah 1 atau jam 12 leuwih kumaha engke we da bebas cing abdi mah aya keneh nu ngupingkeun ceramah malanjut mun eueuh mah geusan matak mun hayang terek geusan jiga nungtut kitu baralik ti heula jig bae eta teh ngaringankeun tugas mubalik bahan nu kitu teh gaji anger gawe sakedeung nah kitu ya ieu panitia doakeun nu wedding icikibung dina ieu saah ku Allah diberkahkeun amin. Ibu-ibu bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah para pemuda santrin wal santriat remaja masjid Karang Taruna nu hadir dinten ieu mugi-mugi urang riung mumpulung di dieu nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh lanjut ieu ka para sepuh turutami widi abdi ngadeg bah wios
ibu nganang tung wios asa burut ai diuk teh aing teh euy ieu cangkeng geus raot ieu korsina busa ieu ribu kana cangkeng kata manu di tukang karunya cecelegegan jadi kayak bisi uing ceramah beres beung namanyangan tanggung jawab tuh di pipir warung ya pan ieu mah nu dihareup VIP ieu mah lamun dina emas mah ieu mah 12 karat nu dihareup mah di tengah mah pan 6 karat lamun dina emas mah nu di tukang ditungtung eta mah sakarat karunya mata ke sakarat nemponanya hawatos tos ibu bapak hadirin rahimakumullah acarana memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampura lain naik mematan mojai kamari ngabejaan bulu tuur terutama ka para guru-guru nu hadir na ieu sah ngan jujun mandek nanya ka urang dieu ai di walahir tongoh tahun kamari aya muludan hebat tahun mangkukna setahun ke belakang 2024 aya muludan lamun panjang umur erek muludan deui moal luar biasa geus ngajam jayana kene korina geus daftar mau bali geus nyangkol alhamdulillah berarti urang walahir tongoh mah tiap tahun muludan teh bener lamun bener muludan tiap tahun pangjawaban pertanyaan nu kadua ieu mah cing kira-kira muludan urang walahir tongoh tiap tahun muludan urang mahabah urang takdim urang tujuanna teh ibu bapak hayang naon tina ladang muludan teh hayang hayang berkat ya mah karena tereuyeun wae ya hayang menang berkat barokah jujun salah ngajak gitu teu salah maka jeung teu salah sabab dina ieu waktu teh aya keberkahan amin ngan ieu mah urang lempengkeun supaya akur ya jawabanana pan abdi mah pangresa di papataan kupun guru ti dituna ti pondok pesantren Al Ikhlas Ciawi Tali ku guru abdi ti pondok pesantren Baitur Rahman ku guru abdi ti pondok pesantren Al Mukarramah Burjul ku guru abdi ti pondok pesantren Nurul Huda cabang ti Maronjaya ku guru abdi ti pangarsa Abah Jujun Al Johari ti Garut ceuk abah kieu jang lamun maneh dionang kana tempat maulid tanya nu hadir kumaha tujuanana hijikeun maksudna sarwakeun tujuanana naon hiji niat urang ka dieu teh sugan akur jeung urang dieu hayang menang sapaat ti Kangjeng ya kira-kira akur atau henteu sarwa apa henteu lamun sami nya berarti alus urang teh sarwa ari kitu mah lamun bener eta pertanyaan jawabanna sarwa abdi jeung urang dieu can parat kunaon can parat bakal ngadatangkeun pertanyaan anu katilu naon pertanyaan nu katilu muasabah diri ngitung-ngitung kalakuan urang cing kira-kira muludan ciga abdi muludan ciga urang walahir tongoh takdim kos urang mahabah ciga urang ibadah kos urang ya kira-kira geus pantes acan menang sapaat ti Kangjeng Nabi kira-kira lamun ayeuna mah geus pantes alhamdulillah pede berarti ibadah akan geus alus saya ngadua mudah-mudahan si husnul khotimah amin abdi mah rumah sabah can pantes urang dia mah beureun karek ayeuna muludan teh nya abdi mah ti tanggal 27 bulan Safar muludan teh nyaritakeun akhlak nabi teh unggal poe unggal peuting bah ngomongkeun kalakuan saya rasul teh ka unggal jalema dicaritakeun di panggung teh tapi lamun ditanya jujun pantes acan menang syafaat nabi asa can pantes kunaon can pantes apan rumah saurang mah beres muludan tapi kalakuan masih kene patojaiyah jeung akhlak Kangjeng leres kitu beres muludan anger kene urang mah jauh kene kalakuan teh jeung akhlak umat Kangjeng Nabi sedangkeun hampura lamun urang beres muludan kalakuan masih kene patojaiyah jeung akhlak Rasul jauh daripada akhlak umat Kangjeng Nabi isin ku bisi sieun ku rempan muludan urang walahir tongoh nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kumaha Kangjeng Nabi maniddaa upan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadibun sok bantuan lah bisi murahan atas dia kopina oh biar atas ya orang mananya kopina aya lain hayang lain geus susu juga nah gitu cocok rokona ya Pak ya geus kena bae di ditu ada tadi omongkeun da kadeuleu atuh
aya we gogoda usaha teh. Terus saur Nabi kumaha ya, saur Kangjeng Nabi isin kubisi sieun kurempan muludan urang walahir tongo, lamun urang muludan akhlak masih kene jauh jeung akhlak umat Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi manidda'a hubban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadibun. Muludan anjeun mahabbah anjeun takdim anjeun hayang menang sapat anjeun ceuk Nabi bohong disebutna teh. Jadi nu muludan kalakuan masih kene jauh jeung Nabi eta teh ceuk Nabi lamun hayang menang sapaat teh bohong. Eta ceuk Nabi lamun hayang menang pertulungan jalma nu kitu teh tukang boh. Ari di walair tongo jalma tukang bohong, jalma alus, jalma goreng. Lamun anu nyebut alus berarti ece mah tukang bohong. Di mana-mana ge jalma tukang ngabohong mah jalma goreng. Tingali DPR teu eureun di demo ku mahasiswa. Kunaon? Bohong. Kita ngaktifkeun perampasan aset, undang-undang perampasan aset tapi ka ayeuna can diaktifkeun. Makanya tapi ka ayeuna kami tanggal 18 Agustus di demo kene ku mahasiswa. Kunaon? Gara-gara di mana-mana ge tukang bohong mah jalma goreng. Lamun aya bohong disebut goreng berarti tina eta bohong aya pengakuan anu ditolak. Aya perkara nu teu ditarima, ai ngaran-ngaran ditolak di walahir tongo karasana kana hate nalangsa apa bunga? Sedih apa seneng? Sedih aja. Di mana-mana ge ditolak mah nalangsa, di mana-mana ge ditolak mah sedih, bener teu? Pejabat handap ditolak gawena ku pejabat luhur nalangsa beakar, tukang dagang ditolak kudu meuli nalangsa beakar. Sok aya tukang dagang di dieu pasar mana ka dieu? Hah? Cipalasari. Oh, Werasari pasar di ditu. Di pasar Werasari sok aya tukang pinang tongkol, sok aya. Tukang tongkol di mana-mana aya. Paling bestseller di pasar pinang tongkol. Di Cianjur, ieu mah teu nyaritakeun di dieu, nyaritakeun urang Cianjur. Di Cianjur tukang tongkol hamun nu meulina lalaki atoh. Kunaon di Cianjur mah lalaki teh tara loba nawar ka tukang tongkol teh. Sabaraha tongkol 10 tilu bungkus, saya lapar. Buru-buru goreng nepi ka imah dahar we urang Cianjur. Giliran we nu meulina teh awewe nu make tiung nu make gamis. Lieur tukang tongkol. Kunaon? Nawarna sararadis. Meuli tongkol 10.000 nawarna 15 menit. Sabarat mang tongkol 10 tilu 5. Can kapasikeun ceuk tukang tongkol 5 mah kali ge tilu hayang 5. Tuh si amang itu ge nu belajuru ngajualna teh 10 teh meunang cenah 5 padahal sarua tilu. Ditambah hade jeung ngawadul. Ya hayang ieu 5 pokona mah jeung nu ieu ceuk ece teh. Jeung nu ieu dibulak-balik digalar digilir diasal dieser tapi ka coplok hulu tongkol. Rajet tongkol batur. Geus rajet mah leos teu tulus dibeurina teh. Cing kira-kira lamun ibu jadi tukang tongkol nalangsa apa bunga? Nalangsa ece tongkol rajet dibeli henteu. Eta contoh leutik menang panolakan di dunia nyeri nabi karep model kitu ya. Hiji deui tukang dagang, tukang baju aya tukang baju. Tukang baju di pasar hayo bajuna teh bah dicobaan nu beureum nu ideung nu bodas nu koneng size XXL double XL MS nu leutik nu badak dicobaan tapi ka bau kelek baju batur. Dibeli nama henteu. Cing kira-kira lamun urang jadi tukang baju nalangsa apa bunga? Nalangsa baju angit dibeli henteu. Eta contoh letik menang panolakan di dunia nalangsa beakar. Cek ibu jeung bapak teh kiai ai ditolak ku tukang dagang mah kudu meuli mah tukang dagang da geus biasa. Ari dagang mah ada untung ada rugi itu konsekuensi leres teu. Jadi lamun nyaritakeun untung jeung bungana ditarima jeung ditolak ka tukang dagang contona can kaharti keneh da teu kabeh di walair tongo mah dagang. Itu nya. Jadi kumaha tuh urang make contoh nu gratis anu sunatullah anu ieu mah pamasihan ti Gusti Allah nu mana kiai zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa kadeudeu kanyaa ka cinta ieu mah kabeh ge boga ya. Ieu mah kabeh ge sarua gaduh. Ibu-ibu bu ieu nu umur 50 tahun aya tolab aya nu umur 40 aya. Eta nu umur 40 kaluhur ngalaman teu ingat-ingat baheula parawan heula.
bisi ujung-ujung peot kita juga gitu. Abah aya ya bapak-bapak nu umur 40 leuwih kaluhur ngalaman baheula bujang heula Pak. Ngalaman benernya tuh ujung-ujung ompong juga ayeuna eta baheula flashback mengenang masa lalu keur ngabeberik si Nini ngabeberik Abah sabaraha kali baheula ditolak. Coba inget-inget keur ngabeberik si Abah keur ngabeberik Nini cing kira-kira lamun keur ditolak nalang siapa bunga. Contoh bisi budak moralieun saya pakai contoh nu milenial. Ye, Gen Z mah contohna. Aya budak wala irtongoh bobogohan caritana jeung parawan. Kabeneran jauh nasibna teh jodohna teh jeung parawan nu aya di Papua. Akeun bae ngahaja ngadongeng ieu ngeusan pan. Ja. Jeung parawan nu aya di Papua aya bobogohanna teh online. Ibu apa online? Tina HP LDR cepudak aya nama. Apa LDR? Long distance. Naon barudak? Relax tition cenah. Da sing ada cilok wae mah kitu letah teh. Hubungan jarak jauh ya. Hubungan jarak jauh lalakina di dieu di Walair Tongo awewe na parawana di Papua ya. Da hubungan jarak jauh mah LDR disebutna. Da eta teh aya ti baheula lain ayeuna keneh. Zaman Abah jeung Nini ge sarua LDR. Ngan Abah jeung Nini mah LDR na ku surat leres teu. Ai budak ayeuna mah ku HP, TikTokan, Facebookan, video. Ayeuna mah palinter pan zamanna ayeuna mah jelema palinter. Dunia beuki maju kitu lain. Najan urang apa jauh bisa ngobrol unggal waktu ayeuna teh via SMS-an atawa nelepon terjadi pikiran kajen kuota kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung maneh. Apa geuning eta? Eta mah budak ayeuna beda jeung Abah baheula. Zaman Abah mah jeung Nini keur parawan jeung bujang LDR teh ku surat. Urang mah Jalengka jeung urang Cianjur 3 poe kapos karek tepi. Bari kolot baheula mah dilegeg-legeg ecek geuning surat teh secara budak ayeuna sararimpel. Kolot baheula mah dialus-alus tulisanna ge direkayasa. Dina surat teh dina sampulna ditulisan Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Edas. Pada selebeu kolot baheula ge sarua. Nia teh dihandapna aya di tulisan teruntuk adinda di pila penantian. Waduh, majarkeun teh di pila bah. Padahal sisi gawin deket solokan di mana teh. Jika di dia we sing aran surok di pasir beuki beuki luhur. Majarkeun teh di pila. Waduh nya. Ini caritana ka Papua da bogoh. Sama rupa Papua teh deket. Pada apa Papua teh tungtung Indonesia. Da ai bogoh mah pan kitu boro-boro Papua alak pau di teang bener teu? Gunung kudaki lautan kusep demi cintaku padamu ke gurun ku ikut denganmu biarpun akan kulawan padang ilat bulan madu di awan biru rag-rag lain usah teh murag pirahu pebogohan dina hareuk. Iya mah contoh ini caritana ka Papua da bogo pana iku bogo mah kitu ketika cinta sudah melekat tai kotok asa amit aing urang dia mah ngaletak tai kotok daekan aing mah saya mah tebal anger we bau tai kotok mah ngan eta mah biasa pan kitu ai ku bogo mah geuning nya keur kabengbat ku rasa cinta kalilung ku rasa bingung pan kitu numponna naon teh pan jiga si eta we mata ka Papua yang geura pangi kitu lain ningali kararas ngagantung jika neng anu nangtung pan gitu ningali batu ngadungkuk jika neng anu ngaringkuk dina pipi loba jarawatan sagede oskadon sagede bodrek pikagaleun rodek bibina teh dipuji ku kabogona mah aduh adinda di pipimu banyak intan mutiara. Pada ajarawat setepi kageleun ningal teh godrok batuk kabogona teh tepi kageleun udah arge tepi ka eureun ku batukna teh da ku kabogona mah dipuji aduh adinda batuk suara lagu Lesti Kejora eta batuk sakitu godrok disarawakeun jeung si Lesti mah tatangga uing aja uing mah pandeget ka si Lesti 20 menit atuh kali tu karek nepi
Si Lesti mata tangga wing sakali ngalagu 300 juta budget teh. Si Lesti eta mah. Oh si Lesti sakali manggung 300 juta si Lesti tapi eta mah. Ah si Lesti nya ari jujun teh wing mah kumaha milik we. Oh da beda panitia pas nelpon ge. Kiai di mana? Bantarujag diantos engangkeun ngan hapunten. Aing mah curiga. Mun aya panitia nyebut hapunten moal balik. Heeh mata kuing mah insyaallah lah asal tepi we ka dieu teh naon. Ini caritana ka Papua da Bogo. Ai ku Bogo mah pan kitu gunung ku daki, lautan ku sep. Jika urang dieu pan ku cinta mah coba tingali jam sabaraha? Jam setengah. Heeh. Areling teh ya. Nah keur naon cicing di dieu? Sakitu panas tinggal dek hujan waktu nagawe ayeuna teh cicing sisi jalan dina golodog masigit ya ieu teh urang teh kunaon ngariung di dieu teh kucing kasaha kakangjeng lamun lain ladang cinta ka Nabi moal daek ngariung di dieu bener teh lamun lain ladang mahabbah ka Rasul moal daek milu udunan bener teh apa nih teh ladang cinta ngariung di dieu teh ka Nabi da lain hayang ningalikeun uing dan ningali jujun mah babari tinggal boga HP aya kuotaan klik Facebook video uing dina YouTube loba na TikTok pabalatak babari ayeuna mah ha ieu teh ka dieu teh kunaon ku cinta ka Kangjeng mata kula salah lamun ditanya kumaha balik teh dina pangajian kieu mah geura urang tanya biasa masuk loba nu salah di batur mah cinta siapa tata budak santri unggul nu ngajawabna teh opatan mau di tukang mah cinta salaki batur haha hehe aya bapak-bapak cinta bojone uwong atau eta mah ade Astrid setiap Agustusan kamari di balai desa pan ieu mah keur muludan mah jawabanna kieu Pak cinta Nabi Muhammad sallu siap punten banyak dak wing pan kerja di balik kana wayahna we kudu nuturkeun nu kolot oge cinta siapa nurutan si teh lain seuri ayo erek moal ayo meterek ngeusan si teh kebejaan aing mah cinta siapa sallu alus beuki eling rindu siapa rindu Nabi Muhammad kalau cinta takkan sia-sia tiada yang percuma di surga dengan baginda sholawat samenit siap sholatullah salamullah ya Rasul keluarkan suaranya Allah toha Rasul ya Habib sholatullah salamullah ala yasin habibillah cinta siapa sallu saya kompak aja nama rindu siapa sallu kalau cinta takkan sia-sia tiada yang percuma semoga di surga bersama dengan baginda sholatullah salam ya Rasul Allah to'a Rasul ya Habib sholatullah salamullah ala yasin hese diajak balik memuain hese komo lalaki mengajar dog tak itu
pada asa kali maca sholawat ku Allah diberi 10 rahmat. Sakali maca sholawat ku Allah diberi 10 kaalus. Mata bulan maulid mah sing loba maca sholawat ibu gering hayang penyakit cager bacakeun sholawat sifa Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawa wal afiyatil amdani wa sifat wan nuril absari wa dia wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Penyakit cager ganjaran menang alhamdulillah. Ibu balangsa hirup teh hutang raweuh nu nagih rabeng keur mayar eueuh hayang loba duit geder maca sholawat nariah sapoe 11 kali ceuk Syekh Muhammadnya aturisi saajal manu maca sholawat nariah 11 kali dibabarikeun milik rezekina amin. Baca sholawat nariah. Apa sholawat nariah? Allahumma sholli sholatan salah tong lagabe teh moal asub ya. Sholawat nariah baca apa sholawat nariah apa? Allahumma sholli sholatan ka wasalim taman Muhammad laditan halu wa tanfariju wa tuqdo bigil hawa iju wa tunalu bigi rogo ibu wa husnul imi wa yustaskil gomamu biwajigil wa ala alihi wa sahbihi lam hati wa nafasim bi adadi kulli ma. Jadi ganjaran menang rezeki babari alhamdulillah. Kunaon urang balangsak, kunaon urang loba utang ke wajang mayat meureun urang mangkadul maca sholawat bade apan kitu nembung rasa cinta kana bitek kuloba maca sholawat. Balik deui jika urang dieu ngariung di dieu teh ku ladang cin lamun lain ladang cinta moal daek urang ngumpul di dieu bener teu. Ini caritana ya pemuda wala ieu tongo teh ka Papua pan keur ngadongeng Papua itu can parat. Ya Samarup Papua teh deket padahal lamun empon dina peta Papua teh tungtung Indonesia da bogoh pan iku bogoh make tuh ya dapa jalan anu badag ngagulidag di sorang da bogoh dapa jalan anu alus bari mulus di sorang da bogoh dapa jalan anu gede bari hade di sorang da bogoh sakapeung manu di sorang ku ieu budak kora tiwalah ieu tongoh jalan anu erewokel kumaha erewokel teh ajrug-ajrugan bah jalan anu satincak nu dipapai ku ieu budak ngora mapai jalan sak ngalagu deui wae moal balik ieu mah udah geus beurang atuh ieu mau balik dibere ngaji masuk lalemutan kituna ngajug ka hiji ka Papua pan keur ngadongeng Papua ieu teh teu karasa capena sabab aya nu hujan angin dordar gelap teu aya keur ngiuan sanajan awak rancucu teu paduli kajeun nepi we ka Papua disingkat we aja piraku dibaca kabeh da kira ngajina tunggal lagu we hayo aing teh nya ya atuh maklum ceuk tadi ge ngaranna ge bobogohan teh tina online ibu sok beli barang tina Shopee tara urang dieu sok pesen barang tina Lazada sakapeung magening mangnya ai dina foto barang teh alus ai pas COD barang teh barang rajet pernah teu pamajikan wing ge ai dina foto Ledina Cardiros California spray teh ai pas nepi lap butut geura coba kekese 2 gambar Mickey Mouse hargana 250.000 ya eta teh kade ye lamun teu sesuai balanya online tong nyalahkeun kurir
nyalahkeun Nyi Sopi, nyalahkeun Nyi Lajada Hitong nu salah saha toko teu aman. Kunaon dina foto alus aya dina aslina goreng? Sabab dina foto mah make kamera jahat, make efek 12.000 megapiksel. Dina foto mah jadi glowing ka tempona teh. Bisi teu percaya tuh akurkeun tingali dina foto ngajeblak badan. Fokus kanu keur nyekel mik bari calangap lah dia. Ya jujur tina hate, ieu bodas eta atau bodas ieu? Ya cek aing ge. Sangkilang urang aya hareupeun euy. Da telengesna urang dieu mah. Padahal mah tukang sonnya ngomongnya bodas eta kitu meh urang genah kana hate. Da ieu ge jelema lain kerese kieu-kieu oge. Da beda bah. Beda karasa da ngeretegkeun hate mu balik mah lamun diomongkeun teh. Eta berang jol tina mobil ti ditu pas leumpang lain cenah eta balik teh eta. Jujur muda teh eta eta cek saurang tadi pok saurang teh nya eta mah jujur muda teh hideung ai dina foto mah bodas ngaledek ka aing hampura abdi teh ti Cianjur Selatan ti ditu bah 8 jam nepi ka dieu teh ngan penting mah angkatna ti Banten kene teu nanyakeun ge curhat ieu mah ti ditu teh ti Banten di dangdanan asalna mah make blas on glowing make blas on kasep lain kieu asup mah jige Aleondo Sarif euy ti ditu mah kan ka ibun-ibun kaanginan dina tol teh nepi ka dieu hideung deui aing mah Allah karim ya tapi teu naon santri aya santri aya tong leutik hate nya mang santri bi santri ayeuna awak teh peto teu pati jangkungkeun bae ayeuna poek teu pati bodas wios dangke mah lamun santri geus jadi kiai komo geus jadi mubalik bajiga uing hitamnya pun hitam kereta api biarpun hitam insyaallah banyak yang menanti mupahan maneh emang geus kusaha deui lain ku sorangan mah tapi dah ngomong kitu teh berdasarkan survei di lapangan wani ngomong kitu teh ieu nu angkat di jam 7 ka dieu aya nu ini di jam 8 aya ieu wayah kieu can baraling hadagoan naon Kang Haji geus tarampil luar kabeh anana ari wayah kieu can balik berarti ngadagoan uing bener teu kantosan mau balik ya kitu watak hideung-hideung ge alhamdulillah teripuh teuing ai mau balik mah Allah Rabbuna Karimnya geus ari dina foto kasep budak eta teh walah ieu tongo teh ari aslina teu pati kasep kitu lah nyebut goreng sini anu mabet aing mah palalaur budak orangna di dieu mah atuh tungtuna parawan Papua teh pareup-areup ge hare-hare we euy di Papua teh cek ieu budak walah ieu teh neng apan teh aa ti walah ieu ti Majalengka teuing teu wau maka jangan tahu kan kita itu janjian di sosmed neng baju ini baju iya kita itu bukti dina aslina geus kieu kumaha jawaban urang Papua terumasa cek ieu budak walah ieu tongon neng bere keputusan we atuh akang teh da jauh-jauh ti walah ieu teh 6 jam karena kapal cairan ge 3 peuting hayang nepi ka dieu teh coba bejakeun akang teh ditolak ka dieu teh atawa ditarima kumaha cing jawaban parawan Papua atuh cek urang Papua teh menang teu ngaragap maneh menang teu ngaca ari aa atuh nu casingna jiga kieu mah nu rupana jiga kieu mah tong jauh-jauh ka Majalengka kawalain di Papua ge loba ditolak teu ditarima bayangkeun tapuku ibu jeung bapak nu boga hate duit beak awak capek hate bajret nalangsa atawa bunga eta teh karek menang penolakan di dunia bagus nalangsa model gitu apalagi nanti kalau kita dapat penolakan di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi kadinya tanah tijana kadinya komo engke ketika urang dieu urang walah ieu tongo ditimbang amalna di mizan ketepan urang teh bakal ditimbang gelayun urang walah ieu teh kablak atuh loba amal alusna berat kablak atuh ditimbang kablak kenca gelayun loba amal gorengna leuwih loba kulantaran amal goreng leuwih loba mangka ponis urang teh pinarakaeun amit-amit contoh ieu mah ponis urang teh picilakaeun kulantaran picilakaeun ngumpul dina lawang pantau maukib teh dek nyukang sirotol mustaqim cek bikokom teh aya bikokom urang walah ieu tongo teh papangi jeung tatangan sok mingguan bareng jemae kom
cek bikokom teh mae aing maneh ka mana neraka aing mah euy engke di mijan di mokib aing maneh ka mana saruha aing ge neraka daek sia maneh ka neraka atuh embung bejana cek abah sebutkeun neraka teh panas ari kitu urang banding yuk urang minta tulung urang nagih ladang muludan ka saha ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tungtungna urang walair tongo ngabring ka Kangjeng Nabi minta tulung jeung syafaat cek urang walair tongo teh ya Rasulullah wa ya Habibullah Muhammad abdi teh umat anjeun urang walair tongo tukang muludan panghareupna diuk dina muludan ge pang capekna gawe dina muludan ge pang badagna urang ge ya Rasul cing syafaatan abdi ya Rasul ku berkah maulid kasalina ya Rasulullah pindahkeun abdi tina ponis neraka kana ponis surga ku berkah maulid kasalina ya Rasulullah. Ai pas ditempo muludan urang walair teh ku Nabi ka malaikat dina video nate omong penting muludan euya-euyaan tika jam 12 penting ai subuh teh salat keberangan omong penting berangna muludan tapi karame udunan pabadag-badag ai kabang emok ngariung kene omong pentingna muludan ai orat dibuka-buka omong berangna muludan teu akur jeung lur pase jeung tatangga cek Nabi teh fahuwa kadibun bohong urang walair tongo anjeun mah muludan ge ngopi bungkul aya nu ngadon ngopi keun bae da gratis atuh di dieu mah pamere ti panitia bohong urang walair tongo anjeun mah muludan ge selfie bungkul aya nu ngadon selfie keun bae da alus beureun kamerana anger we kalakuan mah fotonya iya jeung kami jeung umat kami tah urang alim bu ladang muludan teh ku Nabi disebut tukang bohong leres kitu urang mung engke urang hayang ditulungan ku Nabi teh ditulungan sok sanajan bah ladang tina muludan teh geus jelas ya man awwama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah jelema nu ngagungkeun kana lahirna Kangjeng Nabi boro kapantar urang Abdul Lahab Abdul Ujah kulantaran bunga lahirna Kangjeng Nabi sakali milu bunga menang keringanan di jero neraka komo atuh pantar urang kabeh ge bakal menang urang teh syafaat Rasul urang walair tongo rek nu sok salat rek nu tara salat rek nu sok kabang embok atawa kabang keliling rek nu alus atawa nu goreng rek anu ibadah atawa nu haram jadah kabeh ge bakal menang syafaat ti Kangjeng asa syarat ketika maut lapat Allah kabawa bah dina tikoro asal dengan syarat ketika maut kabawa kalimah Allah berarti mautna husnul aya jalma urang walair tongo salat diliwat pengajian taradaek fardu diliwat sunat dikantun gawena saho kadua gaplok tukang bobok tukang tarok tukang ngarorojok liang orai loba budak tong jorang si eta bedegong bea karep geletuk maut ngan ketika maut keur sakarat lapan Allah kabawa alhamdulillah bah mohon maaf sanajan eta jalma bedegong di walair tongo taradaek ibadah ladang syafaat ti Kangjeng Nabi lamun eta jalma masih kene kaasup jalma Islam bakal menang syafaat eta jalma mana syafaatna teh dikaluarkeun eta jalma tina jero neraka tuluy ku Nabi diasupkeun ka jero surga alhamdulillah hoyong urang walair tongo di syafaatan ku Nabi dikaluarkeun tina neraka diasupkeun ka jero surga hoyong da jujun mamung liur kunaon mung apaan meureun ngalaman di teleum heula ai dikaluarkeun mah ngalaman ngerebek heula bah tak urang mah tong nyokot syafaat nu eta da eta mah syafaat kelas paun lamun di sakola mah tukang mabok ge kabagean nutara sholat ge kabagean cek tadi asal keur sakarat lapat Allah kabawa atuh ningkat saeutik urang maladang muludan teh tong nyokot syafaat nu eta atuh minimal syafaat kelas VIP nu dicokot ku urang mah nu mana kiai asup ka jero surga ku ladang syafaat ti Kangjeng Nabi tanpa euteup dina jero neraka amin atuh lamun mampu mah atuh beri syafaat nu badag urang teh syafaat VIP nu mana kiai asup ka jero surga yadkhulul jannah bi ghairi hisabin asup ka jero surga tanpa dihisab heula ladang ku syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta urang kari milih we bah da bakal menang yakin urang mah syafaat kabeh kari milih urang rek milih syafaat anu mana ya komo udunan mah geus teu kudu dicaritakeun urang dia mah sodaqona bararada da ieu teh meureun teu murah acara teh bener teu
ieu teh moal beak-beak 500.000 acara ieu beak leuwih atuh 500.000 mah saeutik keur mubalik ge sabaraha nya euy oh gratis aya gratis di dieu uing teh mengko ka tol di tol teh ditempelkeun kartu nyobaan nuhun ditampilin teu bisa liwat bisa yang nyobaan liwat ka tol Allahu karim ya ieu teh pan teu murah atuh teu murah kudunan teh baradag leutik ieu teh nu badag nu leutik ku nabi dijamin wa man anfaqu dirhaman fi maulidi pakaan nama anfaqu jabalan min dahabin fi sabilillah nu infak sadirham keur maulid rasul poe ayeuna dilipat gandakeun ganjaranna sareng nyodakokeun gunung emas engke teh di mijan urang teh menang padilah sodako ngebledug badagna teh sagede gunung padahal teu pernah sodako gunung emas kunaon ladang sapaat ti Kangjeng ladang muludan ka Kangjeng ai sodako mah geus teu kudu dihitung bah eta mah geus aya ganjaranana ngan nu kudu dipertimbangkeun ku urang antara menang sapaat beres muludan deh kelas anu mana kari nyokot kadinya lamun dek kaji muludan mah dek nyokot sapaat kelas VIP kelas ekonomi atawa nu alus kari milih we jeung urang nya nu mawi setiap muludan teh urang ngakurkeun akhlak urang jeung akhlak Kangjeng Nabi itu pan ieu teh kitu tujuanna teh keur ngakur-ngakur akhlak urang jeung akhlak Kangjeng Nabi matak sok wasiat terakhir ya urang ngakurkeun akhlak urang jeung akhlak Nabi pan urang teh umat akhir zaman Nabi pangtungtungna tapi urang teh legeg euy di zaman Nabi Musa urang teh geus dicaritakeun dina Injil dina Taurat urang teh diomongkeun nya ka Kangjeng Nabi Daud ka Kangjeng Nabi Isa urang teh dicarioskeun ku Allah teh ngadawuh Isa, Musa, Daud, Ibrahim jeung Nabi nu lain engke di akhir zaman bakal aya nabi panutup ngaranna eta nabi di langit Ahmad saha cenah lain Ahmad Musa dek ngaranna di langit Ahmad di bumi ngaranna Muhammad eta Muhammad eta Ahmad cek Allah bogon pengikut bogon umat bogon sahabat pengikut Muhammad sahabat Muhammad ku kami cek Allah cirina tuh geus dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat nu ka-28 nu tadi ku gersana Kang Haji dilantunkeun dina qorina nya garadu Al-Qur'an gaduh sok bisi ese neangan akhlak Nabi anu tercantum dina kitab-kitab pan Madariyus Suud sakitab nyaritakeun akhlak Nabi Situduror Maulid Ajab Deba nyaritakeun akhlak Rasul ieu we nu babarinya anu aya dina Al-Qur'an ya aya 5 kabeh teh sabaraha cenah 5 dibaca kabeh moal parat kaburu barang teuing hiji we tamah pamali ieu nya sing bisa ngamakeun hiji ge amin sok urang tuntut maca ayat tafsirna urang cokot Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar Muhammad teh utusan Allah jelema nu babarengan jeung Muhammad ai li ashabihi ai li ummati tegasna mah umat Muhammad sahabat Muhammad hiji bah akhlakna galak ka kafir beungis ka kafir termasuk kana akhlak budaya kafir jadi nu kahiji umat Nabi mah galak lah ka kafir teh maksud galak kumaha aya kafir ka dia cabok atuh entong ka HP eta mah aya Cina ka dia tampiling atuh entong si teh eta mah di penjara atuh urang teh nyabok batur teh 4 tahun setengah mah 2 juta setengah mah 4 juta setengah mah keluar ta duit teh landangan nyabok batur teh maksudna kumaha atuh kieu teh bingung boga prinsip bah teu beunang ka bobodo teh nya teu beunang ka samaran tinggal dulu ketika di Mekah Islam sudah semakin maju nu Islam beuki loba sahabat geus teu sieun paeh sanajan disiksa cek Abu Lahab jeung Abu Jahal eueuh deui cara geureukeun dakwah Muhammad lintang ti kudu make jalur diplomatik naon diplomatik teh perundingan bawa badami Muhammadna olo Muhammadna bibita Muhammadna lah di bibita mah eleh cek Abu Lahab jeung Abu Jahal teh datang diplomatik Abu Lahab jeung Abu Jahal ka Kangjeng Nabi Muhammad kieu ye supaya eueuh papasean di Mekah supaya urang aman urang berdampingan antara muslimin jeung musyrikin Mekah di semet ayeuna mah kieu Muhammad urang liliuran we ai teu meunang eureun mamana nyembah Allah teh liliuran Muhammad saminggu kuring
kafir Quraisy Mekah rek milu ibadah kana pangeran maneh ka Allah ka masjid ngan saminggu bayar ku maneh wayahna maneh kudu milu nyembah berhala nyembah tapekong lamun kitu kalakuan cek Abu Lahab jeung Abu Jahal kami ngajamin Quraisy Mekah moal aya nu disiksa umat anjeun lemah dagang bebas tani bebas bisnis bebas ibadah bebas sedengkeun bah lamun nempo dina kula satu nyuruh yakin dina sejarah eta teh nu ku Kangjeng Nabi disungkeun ka Allah minta keamanan ke umat Nabi nu lemah zaman hari teh kari-kari aya peluang ti Abu Lahab jeung Abu Jahal cing kira-kira pernah teu nguping satu sejarah satu riwayat Kangjeng Nabi nyebah kana tapekong sakedeung we saminggu pernah teu aya kunaon teu dicokot ku Nabi teh Nabi memang da jamin Nabi ge ngemut baginda Rasul teh heueuh ieu lamun dicokot peluang emas umat kami sahabat kami bakal selamat tapi cek Nabi piraku kuring kudu nyembah kana tapekong atau lamun dicokot mah Nabi sambung emang urang walahir teh ibadah teh saminggu ka masjid urang teh saminggu ka ditu tuh ka gereja ayo salam alaihem kikituan we urang teh nya tapi geuning aman di walahir mah eueuh nu kitu nah apan ku Nabi ditolak baheula naon maka ditolak Nabi boga prinsip najan keur kayaan kumaha wae keur genting keur ripuh keur suka jeung duka kudu panceg dina tetekon manceg dina akidah asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul Nabi keur tunggu datang wahyu ti Allah kalangan malaikat Jibril cek Nabi cek malaikat Jibril piwarang Allah macakeun ieu ayat macakeun ka Abu Lahab jeung Abu Jahal eta surat urang anu paranti salat geuning aja anu sok urang dipake ari salat teu puguh tungtungna teh teu kapanggih wae surat Al-Kafirun ayo he ma'bud-ma'budan eueuh tungtungna teh eta teh aya teh lain ecek-ecek bah hujah Kangjeng Nabi keur ngalawan Abu Lahab geura urang li tabaruk baca sugana iman urang bagi kuat amin qul ya ayyuhal kafirun hafal ayo sareng la a'budu mata wala antum abiduna ma wala ana abidum ma abad wala antum abiduna ma lakum dinukum walayadin Muhammad daw Allah bejakeun ku anjeun ka kafir Mekah anjeun tong milu ibadah kana pangeran kafir anjeun ge urang muslim tong milu ibadah kana pangeran urang kafir tong milu ibadah kana pangeran muslim lakum dinukum walayadin agama anjeun keur anjeun agama kami keur kami masing-masing tah urang ge kudu kitu Bu galak ka kafir teh lamun hayang diaku umat Nabi mah pada enak teh baca lemah lieur hutang raweun nu lagi rabengkeun bayar eueuh duit teu boga dibibita we ku sembako dibibita ku sembako gaji kamu ditanggung UMR 3 juta leuwih sabulan budak mana disakolahkeun hutang ku saya dibayar asa maneh pinah agama ka dieu leok padu ipis iman mah tahu nama tukang nuludan tong kitu najan posisi keur genting najan keur ripuh pancegkeun nu tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul Allah ngan lamun nyaritakeun keras ka kafir make ayat ieu di walahir tongo moal aya insyaallah da ieu mah Bu baheula Nabi ngalawanna kafir Quraisy kafir Haromi kafir nu galak ka umat Islam di urang mah eueuh bah kafir Haromi teh aya ge di urang mah kafir dimi leres teu lamun kafir dimi mah aya kafir nu balalager mah samangsa ning singko singcek grup panjing teko seng cangsiang tadi urang mah aya eta mah jadi kudu eureun dijun ngamakeun aya eta lain kudu eureun aya nu kudu dikerasan nya nu kudu dikerasan urang lain kafir bolong kotana tapi nu kudu dikerasan 2025 bentuk-bentuk kekafiran naon akhlak kafir budaya kafir metode kekafiran tak ieu nu kudu dikerasan urang paena teh ayeuna teh geus ese ngabedakeun antara kalakuan muslim jeung kalakuan kafir leres teu mana nu hiji nu kudu dibedakeun teh hiji pu dina kadaaran zaman ayeuna jeung baheula beda nya kadaaran baheula jeung ayeuna luar biasa jauh
tonggo kanyaritakeun Indonesia di dieu we di walail tonggo abdi napakuran di jero dina muludan geus eueuh unggal dina muludan teh gegeplak teh geus eueuh koe ali geus tara nempo enak teh wajib geus tara dijieun enak teh bugis aya bugis cucur aya ranginang opak aya opak cau pinuh we mun aya teh lamun aya pinuh gitu di imam sudah teh Allah ayeuna teh geus eueuh bakal aran kitu teh budak urang anu leutik geus teu nyahoeun kana combro ayeuna teh geus teu nyahoeun kana papais budak-budak kada aran budak urang naon cing ayeuna seblak ceker mercon pizza hut lajato gacoan KFC paling leutik anu murah sosis bakar paling nu babari tahu bulat digoreng dadakan 500-an haraneut keneh jadi dagang tahu anjing bagi barang bagi lieur euy jadi mah teh jujun eta haram lain haram ari nu didagangkeun ku tatangga urang mah kudu ditukang tingali da eta mah Mang Udin Mang Ikin dagangna ge urang walair tonggo urang majalengka imah nyaho KTP na ge Islam agama na ge Islam balanya di pasar di dieu nyaho campuranna panu dijual di batur mah pateuing nyaon bener teu pan kadang-kadang urang mah ye zaman ayeuna teuing apa campuranna teuing naon teu dipikirkeun campuranna teuing halal teuing haram ayeuna mah nu penting ngeunah kana biwir wareg kana patuangan lamun pakaian dipakena halus digarse bener teu sedangkan cek Nabi mohon maaf bah man akalal haram asod jawarihu saja mah anu nuang kana barang haram riget anggota tubuhna dipakai ibadah geuyeupeut diajak kana kalusan sok balik di dieu cek boga pamajikan cerewet pak boga anak bedegong boga salaki bedegong ceuk balik deui tok ningali cek tong nyalakeun batur boga salaki dipeta token teu mere dipeta janggas eueuh jang jajan budak lapur jang meuli deungeunna teu mere dina kopea gocap jang nyeun eupan aya nu kitu nya dipeta duit teu mere sita dina kopea jang jarum coklat jeung ABC plus Allahumma aya kiai nyuungkeun doa kunaon eceu salaki bedegong aya salakina ajengan nyuungkeun doa kunaon pamajikan cerewet aya inung bapana kiai minta doa anak hayang soleh ai pas doa geus dimikeun aqua beak sadus geus numpuk di mana teh sakarung eta aqua ai pamajikan angger cerewet ai salaki angger bedegong anak teu balik ngomong dina hatena teh balik kadang-kadang pan diomongkeun nyaan ajengan mah meuni eueuh tapakan duana teh nyalakeun doa kiai eueuh tapakan lain doa nu teu mati ece coba tingali tah doa eusi kadu tah barang haram dihakan doa barang makruh tah di dahar makanya kade ya ulah coba-coba ngadar barang haram nu makruh ulah nu subhat komo tapi kan haram nu paling parah cek Nabi man akal haram panalu aulabi sajalma anu nuang kana barang haram sahuap nu dijieun eta daging jadi sumsum jadi balung jadi banyak kali lipat jadi kekuatan dipake kurang kehidupan sapopoe mangka eta seuneun neraka bagianana daging nu jadi tina perkara nu haram naudzubillah summa naudzu pud kada aran teh teh geus muholid fa ayeuna teh geus hese ngabedakeun antara Islam jeung kafir teh teh hiji eta nu kadua nu kudu diperangan nu kudu dikarasan ku urang teh kalakuan kafir teh passion pakaian Islam jeung kafir ayeuna kadang-kadang geus teu bisa ngabedakeun Pak omong KTP na Islam KTP na agama Islam cicingna deukeut masjid irung bapana Islam ari make baju belekak-belekek omong KTP na Islam agama na Islam lamun bulan puasa milu puasa lamun muharaman milu muharaman lamun bulan kadang-kadang sok nyumang ai bajuna teh luhur nongtot harap nengtet aya anu kitu beda ye pakaian Islam geus dijelaskeun keur lalaki baina surah wa rukbah antara bujal jeung tuur lamun keur awewe wal auratul hurati wal amati indal ajali bin jamiul badaniha hatta wasi wal khafaini orat amat jeung awewe merdeka di sana lagi seueur sakabe badan sehingga dampal panangan jeung rarai kudu katutup kudu nama kabeh siwal wasi wal khafaini kecuali dampal panangan jeung rarai di sisa kulapan siwa menang dibuka lamun keur salat gitu oge pan di batur mah legeng make baju teh heuceu jadi di batur mah di batur digamis teh unggal poek sete lain mulu dan bungkul di batur
make tiung teh unggal poe make gamis panjang make tiung panjang turun ditutup kunaon ieu teh ku kunaon Kang ku cadar mun aya teh di urang nu kitu ceng ibu teh kiai atuh tapakuran di walair di dieu saya mah tukang kakebon tukang ngarajuku tukang kasawa atuh lamun digamis unggal poe gaya bak atuh hempak lamun ditiung unggal poe atuh karasa tengah poe di walair mah di dieu make tiung tengah poe harut pedas curhat bayeung ararat sarua diuing ge kitu abdi mah komo Ciminong geuceun deukeut ka laut sarua diuing ge panas tapi tetep pan eta teh aturan Allah tah ayeuna teh geus beda ayeuna teh geus babari nempo jelema teh ngabedakeun antara Islam jeung kafir teh ayeuna teh kadang-kadang pakaianna teh geus babari nurutan kafir leres kitu awas serengkeun cek Nabi ningali ilmu ala qatlun min sariha wa yagli dimagurosiah la taktubu rosiah binari jali ketika mi'raj nami ningali di jero neraka ranking ka hiji aya awewe digantungkeun rambutna digolakkeun otakna rambut digantung otakna golak sieun teu Bu serem teu Nabi nanya ka Jibril eta teh urang walain nu tara salat sanes Muhammad nu tara puasa lain Muhammad nu mana eta awewe teu pira keur diwalairna tara daek nutupan puuk bersakabeh lalaki eta teh karek mukakeun puuk ece komo lamun ece sok muka-muka dada komo lamun ece sok muka-muka ping komo lamun ece buka budak sok muka-muka buj alah teu wani aing beuki ekstrim euy awasnya eta teh karek kitu eta geus ribu model kitu makanya saya nitip ya kudu menang ilmu da tong lagu unggul ya bapak-bapak aya kene bapak-bapak aya bapak aya boga pamajikan teh ditiung keluar imah polototan Pak osok molotot ke pamajikan lamun teh ditiung Pak nah jadi ibu nu ngajawab ieu teh aya nu ngajawab papatan ngajawab osok teh nu lobana mah jarempling ibu jawab sing jujur Bu osok tarak musalaki lamun kalau imah teh ditiung dicarekan tara deui wae asal lieur ieu teh cek bapak osok cek ibu tara aing mah kamu balik mah lieur kudu nyokot anu mana ieu teh cek bapak teh lain tara kiai abdi mah osok polotot mah nya osok ngaji ngan pan pamajikan we lamun dipolototan teh leuwih tarik polototan daripada urang atuh teuing aya kitu meureun sosis bapakna tok sieun Pak lamun diantep anak jeung pamajikan muka-muka orat nurutan kafir pakaianana teu galak kana kalakuan kafir dosana bagean talalakina kade lain cek jujur cek Nabi nu dawuh sok ningali ayu mamruatin kharajat min babidariha mujainatan mutaibatan bitoib wa talika susuradin nu mana we awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat kaluar ti lalembang patu imana salakina ridon dititaku salaki dimodalan ku salaki lik-lik kodamin baitin pinar saban lengkah satu gedung salengkah satu gedung di mana dina neraka keur sakeun nu jadi salaki awas mata uing galak ge pali panggung bisi urang dosana kabagean setekane ya mata pengumuman bisi aya parawan udah dicanung kudu daek sete ditiung kajengan pokomo ya siap ditiung siap ditutup orat siap tapi bercanten abdi urang dieu alhamdulillah sakitu hareudang jika kieu ti isuk ieu katempo ku abdi ayeuna video tepi ka dieu kabeh ayeuna mah ditariung ayeuna mah atuh heueuh teuing seteng kemah heueuh di dieu mah rapi kabeh ge di dieu mah teuing di ditu mah mohon da abdi ge ajengan lamun nyarita kieu berat kitu euy cingal di dina video abdi ku netizen ibu-ibu diserang menjarkeun teh da kiai mah teu gaul komo jujun ti kidul ti Cianjur Selatan kamsu upaya kampung sekali upaya aya ajengan teu gaul mah kitu teu gaul kumaha maksudna we kurang gaul coba atuh gaul pakaianna sing mewah outfitna sing alus nyebut teu gaul ka uing atuh salah partai guys atuh uing mah YouTube boga TikTok beureuy Facebook aya Instagram aya naon eueuh di aing kira coba eta cenah geuning teu gaul lain teu gaul ece nu kitu teh jati ulah kasih dikucunti leungit ciri datang cara ciri Islam datang dileungitkeun cara barat ulah diparara awas ibu lamun mung ditiup mung digamiskeun bae meunang tong di calana sekalian
Jujur doraka moal ngan syaratna dua kudu duaan jeung salak. Luar ti imah tutup setewayana paling cuma makruh di imah belekak-belekek teh. Awasnya kudu alus ayeuna teh kitu boro-boro pamajikan jelema biasa kadang-kadang pamajikan kiai ge sok ese nutup aurat teh. Dawing leuwih teu ngarti ibu-ibu hareudang jeung ripu teh lane sanes teu ngartos. Da abdi ge di bumi teh gaduh pamajikan awewe kabeneran wingi pamajikan teh. Atuh da wing bacager piraku kajalu bojo abdi teh per 500 meter ajengan rutinan teh ka majelis taklim ka masjid jami jika kieu abdi mah boga bangunan parat di barudak we elek pondok pesantren Riyadul Huda ngaranna mah santrina karek 130 ngan eueuh 30 100 kali 30 urang can daftar 100 eta nu 30 ti menit setrokeun ti kata labungan di wing mah aya kabeh. Gede ke bangunan padat di budak we nu gede mah ibu-ibu 500 meter kudu diantar jemput kapaksa sok dianterkeun we da karunya ngajemput nyanakun anak budak abdi 2 petot-petot di budakna mah geus 2 nu kahiji lalaki kasep jiga bapana alhamdulillah atuh piraku teh gelis nu kadua istri karek 7 bulan alhamdulillah sok ngagegenom ulang kali diantar jemput teh hiji waktu teu kateang kuing teh da kasarean budak santri ara leuweung eta balik pamajikan bangkenu Pak jebrut Assalamualaikum sampean nu katuh nalawang panto sampean teh bahasa Inggrisna mah kaki nya bahasa Inggrisna mah cokor naon cokor sampean nu katuh nalawang panto pantiung mah geus dilanda hareudang sak blower nyangsangna ka mana kana kursi akur teh Bu na meja kana spring bed na kakait bener teh aya we sema nu nganyang kaki Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, Mak, mana tiung, Pak, tiung. Eta nanyakeun tiung ka uing rek nyuguhan cai ka sema atuh uing udang sare teuing, da uing mah tara make tiung lamun kolor mah bake. Eta teh pamajikan mau balik bah teuing pamajikan rampung wedan. Atuh heueuh, Waalaikumsalam kangen panto teh. Balakak belekek manjuna ti luhur nongkot tanap neng teh. Awasnya tutup aurat kujil. Lain ulah menang Bu aya nu gaduh lejing aya lek mong baroga pake cetong diduluk kadek bisi cek jujur ulah make baju di diulukan entong setiap bawan boga pabrik nama santri teh bawa nu ngajahit nama kiai lejing teh pake ngan sing bisa aturan jati ulah kacili kunjun ti eta teh keur Islam pakaian kanggo di jero lamun kaluar di jero lamun di jero imah ulah coba-coba make lejing dipake di luar aing mah gila bona ge leung lamun geulis lamun ngoranya geus kolot kira coba leung lamun mah acara artis lejingna pamilihan 100.000 menang opat di pasar nu koneng nu ungu nu pink anu ungu gambar Frozen anu pink Hello Kitty anu koneng Upin Ipin dina naon Upin Ipin dina buku dina naon dina tas dina mobilan aya tulisan betul eta dina lejing aya tulisan betul-betul dipake kok ceuk teh ngaramet nongeng ceuk lumarit edan sini nih betul-betul peot Allah kade tutup aurat kujil lain ulah dangdan mah meunang nya dangdan mah meunang dina piki ningali timiti piki nu pang anapna tapi ka piki nu pang luhurna sabada nyaritakeun tauhid pasti ka ditu nyaritakeun toharoh leres teu lamun teu pasal toharoh ge istasroda nyelang bahasa atau parun nyeun cabangna cabang toharoh artina umat Islam teh kudu bersih umat Islam teh kudu rapi paulah rodek lamun lalaki kudu geuli kudu hasep lamun awewe kudu geulis ulah pika ijideun supaya Islam teh martabatna kajaga ngan kade eta pakaian kafir ulah coba-coba dipake gitu maksudna dangdan teh meunangan sing make aturan baju seksi meunangan kudu apal aturanana lain ieu mah dibalik ai kaonangan kaagususan nganter budak ka PAUD babak belur pabrik cet haralina kana beungeut harinya heurepan salaki malam Jumaah meme sareger ngadahar seblak ceker atuh nyereng meme sare ngada albasreng atuh pahang awas kuruna mah harita euceuk dangdan teh make baju seksi teh harita komo lamun salaki gawe di Bogor di Cianjur di Bandung weekend poe Sabtu balik poe Kemis teh geus ka salon kuruna mah euceuk teh sok urang dieu ka salon tara kunaon tara teu boga duit kunaon teu boga duit tara dibere ku salaki
Bapak-bapak aya kene Pak hayang pamajikan geulis teu modalan dong satunya Bu curhat deui wae asa di hate atuh aing balik modalan atuh sing alus Bu lamun boga mah duit ibu teh ka salon ya ka salon highlight tinggal pedicure manicure kuku teh diome sing harerang buuk teh diome nya di smoothing di bleaching di highlight di bereman di hejoan di unguan di konengan mantega salam sere buruk sekalian belum hulu ngaranna teh sebel atuh da meni riweuh awewe mah dek ngurus hayang sina glowing teh ajengan smoothing di wing 400.000 ieu hargana teh bari tunggulna ge 2 jam kieu we teh cangkeul kunaon make jeung mahal apan di smoothing mah Pak pamajikan teh buukna teh jadi lempeng kan ketome leungit kutu luncat lisa ngaceng apaan panas bener teh teu mampu di smoothing atuh minimal nya arepan salaki teh sing rap baju seksi teh Pak kuruna mah kitu ulat dibalik meh jadi ibadah jadi masalah dibalik setengah jam patut can dibuka Niku cek salakina keur dandan sineng teh meureun surprise sunggan teh dandan setengah jam can dibuka pantat teh udang sare kudu lisikan waalaikumsalam dah di depan dia ngelik silo rametek nu paling parah buuk ngareuwing atuh salaki mukakeun pantau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi udah kuung atuh nu penuh ngareuwing ditalak-talak na jiga pamajikan ngan mirip mak lampir ai pas disidik-sidik geuning indung si dede ngancan mani buru cenaneng mempeng eueuh budak 3 bulan teu papangi urang ka kamar sosonoan sugan teh geus beres dibukakeun kamar pelengsong teh bu kloset kamarna teh kunaon bau kloset apa dina kasur jeung dina bantal berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah hadir ece amit-amit aja hei lain ulah dan bisi aing masalah dedengehan lain ulah gaul mah meunang dan bisa tapi kudu make atur awas lamun diangkep ieu teh kalakuan kafir nu kudu dijauhan hiji asidau alal kufar jam 12 bios ya geus lohor meureun urang ngajam salat lohor sabalik di dieu insya aya bonus 5 menit siapkeun senal heuh geus tong 5 menit teh geus liwat di bonus ya ge dua ruhama akhlak umat Nabi nomor kedua saling pikadede saling hormat saling hargaan jadi nu kadua Pak lamun hayang diaku umat Nabi konsep hirupna haat kanu jahat mere kanu pedit tara milara ka jalma nu hewa urang sok itu tara ai urang barang mere kanu pedit urang mah barang mere teh kanu mere cemimin mere waluh cekoko mere sampe eta mah lain mere siling kirim Nabi mah teu kitu mere teh ka jalma nu ngewa di kapungkur di Madinah di pasar aya kafir lolong lumpuh eta ungal poe si kafir namprak ngan keur namparna teh ngagogoreng Kangjeng Nabi we ayo tong deukeut-deukeut jeung Muhammad teh nu gelo aliran sesat tukang sihir Kangjeng Nabi ngaliwatan pasar kakupingeun asa aya ngomong-ngomong Muhammad dicakatan ku Nabi teh di mana ieu jelema si horeng teh nu lolong jeung Nabi teh ditanya hayang naon anjeun teh lapar aing teh can aya nu mere dahar hayang tuang hayang kantenan erek neangan antosan sakedap Nabi neangan katuangan nu pangalusna keur si kafir nu sok ngagogoreng coba urang dia mampu teu modal kitu aja aya tatangan ngomongkeun urang satepas pika geujeul ngomongkeun urang cing kira-kira dikirim bakakak di abrang beureut di abrang Bapak wani ngomongkeun tu kangen siapa harapan hayang yang paling gitu urang mah bener teu Nabi mah kala dihuapan ece nu ngagogoreng teh dihuapan ku Nabi mah coba bayangkeun Allah karim tepi kangantunkeun Kanjeng Nabi 2 hari Kanjeng Nabi ngantunkeun ku Abu Bakar diteruskeun naroskeun ka Siti Fatimah ka Siti Aisyah anak ing aya keneh kalakuan Rasulullah nu can dipegawe ku mama aya tuh ngahuapan sahabatna di pasar disebut teh sahabat baku Nabi mah padahal jalma nu ngagogoreng
Abu Bakar da cilik sahabat di teteangan eta sahabat Nabi nu manan nu bapaneun teh ari pete nu lolong. Oh iya bener sahabatna teh Abu Bakar ngahuapan dahar cenah acan sok ku Abu Bakar dihuapan keur ngahuapan keur ngagogoreng Kangjeng Nabi nyel teh Abu Bakar amok beda kelas itu mah Nabi nu ngahuapan teh ieu mah sahabat dua poe ngantunkeun atuh Abu Bakar teh pusing euy kulantaran pusing huap kadua beki badak dot ka si kafir tepi ka Samuil sugan teh eureun ngagogoreng Nabi kene Muhammad teh nu gelo aliran sesat Abu Bakar beki amak leuwih badak huapna dot tepi ka Samuil tuh si kafir teu bisa ngomong beres ngomong dek dihuapan heup si kafir aing mah teu geunah ieu huap teh nu biasa mah lembut lain kieu maneh mah teu geunah ai maneh saa kuring nu biasa bohong nu biasa mah lembut lain kieu nu biasa ka mana ngantunkeun dua dinten ai maneh saa kuring mah Abu Bakar gagantina Abu Bakar ai nu ngahuapan kuring nu maot teh saha eta tepi ka geunang ngahuapanna lamun anjeun hayang apa cik Abu Bakar apaan eta si teh Muhammad teh Muhammad anu mana ada loba di Madinah teh Muhammad teh Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kafir anu lolong nyegruk nyuuh Abu Bakar deudeuh ceuk si kafir Abu Bakar geuning eta nu kuring digogoreng teh nu sok ngahuapan teh geuning nu kuring di fitnah nu kuring diomongkeun goreng teh geuning anu bager saksian ku anjeun Abu Bakar ku bageurna Muhammad ku sabarna Muhammad ku maafana Muhammad ayeuna keneh kuring ngucapkeun asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Kangjeng Nabi mah bah geus maot bisa ngislamkeun batur hebat Kangjeng Nabi ari urang mah umat anu hayang sapaat nu hayang ditulungan ku Nabi di mijat urang mah hirup keneh ngadoresakeun ka batur teh leres kitu batur maju dagang euceu muriang batur kabon imah mewah urang jadi sirah batur kabeli mobil anyar jedut jadi sirah make emas anyar jedut jadi sirah beli motor anyar jedut jadi sirah kabeli sawah jedut jadi sirah batur mah sagala boga urang mah boga jedudan weh ayo ya ada gitu ya kiai dalain teh nyaho ngamaafkeun batur teh ali amek saya mah menang amek pa menang menang jujun tanggung jawab amek mah menang kasasage boro-boro ka jujun ka Prabowo si amek mah menang ngan ulah leuwih ti 3 poe tinggal dina alakul banet la yahillu lil muslimin ayah biru ahahum apa salasin teu halal keur umat Islam papasean jeung dulurna anu muslim leuwih ti 3 poe jadi lamun dek paamek ulah leuwih ti 3 poe jadi dia mah amek paalengan teng supas sarapan dikeluarkeun hampunya ngagulat jagat aing moal daek sasalaman jeung si eta tepi ka puyuh bututan tumilak tak-takan jangan bulut buluan orang dek iraha orang buluan dari film Indonesia di mana di walahir ieu mah lamun batur maotil kumaha lamun urang paet ieu lah cara aya islah papangih di poe isap engke muflis disebutna naon muflis teh jelema nu bangkrut di poe kiamah keun engke bahasan muflis malamun bulan Sawal eta mah ya jadi jelema anu alus mah anu nyekel akhlak Nabi mah tutulung kanu butuh tatalang anu susah haat kanu jahat mere kanu kopet tara milara ka jelema anu ngewa au kama kola epitumila cek saha cenah epitumila da epitamala mah alus wing mah epitumila baca epitumila batur gering buru-buru longokan batur butuh buru-buru bantuan anu geri bunga dilongokan anu butuh bunga ditulungan anu sedih bunga dibantuan ditulungan naon ieu hatur nuhun sok nyanyi piatoheun jazakallahu khair alhamdulillah di saya teh di panitia ai paku aya bager teu ku urang dieu bager teu percaya aing urang bukti kene kumaha engke ya jazakallahu khair mudah-mudahan siga gatos kudu langkung amin ya Allah ya Rabbal ngeucan mang atur nuhun jazakallahu khair yuk sipukeun geus meunang ieu saweran eta mah 2 yuk heje
nu bakal menang sapaat Nabi teh jalema anu akhlakna akur jeung umat Kangjeng Nabi. Di antara umat Kangjeng Nabi teh galak ka kafir karena produk kafir jeung kana kalakuan kafir. Nomor kadua tutulung kanu butuh tatalang anu susah ruhama ubainaum. Nomor katilu, nomor kaopat, nomor kalima engke deui lamun panjang umur buah tomat, buah peuteuy tamat. Bobo sapanon carang sapakan mun bobo penom carang pek ayuman wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.